Jon nyangungeut masak ngeut santai we di dia magat si Suha bari ngopi jamu. Keur kieu teh Jo lalaki nu rek ngajakan ngabaso jeung nu rek ngajakan ka mall rek sagala diborong Naon atuh uta? Jo lalaki kos nu payu keneh. Lalaki nu normal oge atuh neuleuh heula atuh. Geningan engking nu norojona ge nu rek nagih. Heueuh, mana atuh nagih duit teh erek mere duit teh. 10.000 deui nah karek 5.000 kieu. Aduh, jeung duit ge soek sagala rupa. Tong tarima iki. Heuh, ka dieu geura. Pilaku mer hutang duit teh lanjut kieu da moal payu atuh. Kumaha aja lamana nyalajarnya ompong atuh dia teh geuning ompong kieu teh somplak. Eta teh pamulangan ti warung. Di warung mana ieu bikeun deui atuh. Poho deui da ti peuting. Apa kada mah tiba-tiba warungnya di mana tuh? Da mana warungna orang tukerkeun ku urang. Belah wetan. Belah wetan. Aing mah bagus belah wetan deui teh. Cing kungking sampeurkeun ayeuna ke belah wetan. Tah benerkeun Mas Suha tah. Lain naon di dia atuh? Rek megat anu nalaktir. Nalaktir naon? Baso ka mall balanja tapi eueuh wae kurunyung nu nagih singking. Lain ngabaso ngabako di gemol anu kitu teh. Ngeunah di gemol mah. Nyata mata ke ulah kok ngahayal ka di basa ngabaso ka mall. Lain Suha. Ngabaso Suha rek ka mana? Nenengan utah tadi rek pinjem duit yang mau dibeas. Hayu atuh da di imah duitna ge urang balik lah urang nyopot duit itu di BRI. Jika anu heuh wae bet hutang ka sicingnya duit butut. Teboga mah teboga we. Di BRI mah seueur. Ya seueur da duit batur. Aya digebugan beuneunan di telepon. Beneran Suha. Tah hayang Tah hayang ngangap bari basa hayang kamu hayang pulang kamu. Lain hayang kamu hayang di gemol. Kiraku aduh aing mah duit 5.000 kieu dibikeun ka engking mer hutang. Masa atuh mer hutang ge Ceuna ku urang Cik euy, panggil duit euy, 5.000 euy. Di jajan Euy, panggil duit euy. Nah, uti eta mah duitnya jika duit utang. Mana ini lain? Lain kumaha ayeuna naon teh? Adieukeun eta. Adieukeun. Ayo teh mah, ayo ini. Edakan duit urang. Adieukeun duit urang. Eta duit kadeukeun. Duit utang eta teh naon? 5.000. Nah, eta teh naon? Duit utang da uci-uci. Saruana kolot kolot bikin dari doket geus bae atuh. Kawe Ni saruana. Mau budak geus lewe oge usak-usakan. Kudu inget dijajankeun kitu ini buru. Eta si Ucil bener duit teh kapangih ku si Ucil batul.